Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Urang tiasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Mangga atuh nyangakeun dedemit curug Sang Hyang. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa. Sok mangga mitra kaparayun sadayana. Nah, ada abah oge moal ngareremokeun ka si eta. Nanya so teh hayangnya howe atuh peda si eta los-los ka dieu. Ngan soal goreng patut mah ulah dipoyok ye. Rupa mah lain kahayang jenisna. Tapi kersaning nu maha kawasa. Nu dihanyakalkeun ku Abah mah kalakuan jeung caritaanana. Luhur tincak teh somong deui. Agul ku payung butut. Cek bah janta dari anak saya. Ampun paralun Abah, da kuring oge lain mayok kana rupa. Sarua bae jeung Abah teresep kana kalakuanana. Ngan atuh najan kitu oge, da embung kanu goreng patut mah, amit-amit. Oh, geus. Can bae ari kitu mah da Abah ge. Sapa madagan jeung maneh. Ngan kade bisi isuk jaganing ge teu aya naon-naon. Maneh teh sing waspada, sing apik dina nyarita. Cek bah janta Teu kapapanjangan nyarita. Saterusna bah janta sakulawarga guntreng ngobrol. Telat-telat nyaritakeun Jalil jeung kalakuanana. Malah sakapeung bari diselang ku sempal guyon gogonyakan ngageuh-geuhkeun Jalil. Kocapkeun di pipir imah, harita teh si Masnan jeung Jalil keur narogel noong. Bari ngadedengekeun anu ngobrol. Ngomongkeun Jalil, gue Jalil teh meuni kekerot bakat ku amek. Panas ku Nyi Eha anu moyok ka manehna. Jeung deui kunenyo kanyataan kitu ge geus teg gue. Yen sanyana mah bah janta teh ngabohong ka manehna. Sasat ngusir sacara lantip. Sangkan manehna teu tepung jeung Nyi Eha. urang ajar atuh. Geuning banar muling teh labokeun teh telo atuh. Ngabohong deuleu setan teh. Apes aing ge. Ayo baliknan. Cek Jalil bari mundur. Terus ngingkig init di heula. Si Masnan ngiclik paneuri manehna oge panas hatena. Da geuningnya bah janta teh ngabohong. Nyi Eha mah teu ka mana-mana da puguh ti tadi oge aya di imah. Lo geuning bah janta teh kitu nya euy. Cek si Masnan sanggeus aya di jalan. Bari nuturkeun ka Jalil. Cek dewek oge asa beda kalasana atuh. Matak maneh kudu boga otak ulah gancang percaya ka jelema kitu atuh. Bisi teh nyaho mah dewek teh nyeri hate deuleu. Ditampik sakajodogan ku kolotna, dihina ku jenisna. Awas ya aing teh lalaki langit lalanang jagat atuh. Cek Jalil bari ngacungkeun beureupna. Bener Kang, kira ku rek eleh ku Nyi Eha. Awewe mah ti baheulana ge kumaha lalaki. Nah hating make kudu eleh. Peret we Kang. Arek ku dewek mah euy, rek diperet jeung inungna sakalian. Bagus lah, tak kudu kitu eta lalaki langit, lalanang jagat. Jalil jeung si Masnan terus lalumpang mapa jalan satapak, ngajuk ka lemur dungus. Teu jauh da sasat salemur keneh ngan imah bah janta kahalangan ku kebon sawit. Harita teh kaayaan peuting meuni jempling. Langit rada angkeup loba mega hideung. Bentang anu temong ukur hiji-hiji. Jiga anu milusung kawa ka Jalil anu keur meunang katunggaraan hate. Sajroning leumpang teh si Masnan jeung Jalil terus-terusan ngupat bah janta jeung Nyi Eha. Kaceuceup Jalil beuki banget asa dihina, asa disapirakeun. Komo ngadenge omongan si Masnan mah hatena asa ngagedur kurung kaduruk ku seuneu amarah. Akhirna yoga imah Jalil. Reg duanana eureun. Nah, maneh geus ngabelaan ka dewek atuh. Naon euy? Engke ge maneh bakal menang buruhan ti dewek atuh. Ayeuna mah jigera balik, dewek rek ngaleuleurkeun hate. Panas ieu. Nah, bari ngusapan dadak. Sabar Kang. Perjuangan mah tara aya anu gampang Kang. Munnya akang lalaki ikhtiar Kang. Atuh ya pasti ikhtiar atuh. Jig gara balik atuh. Heglah Kang. Leos si Masnan balik, dijajapkeun ku hiliwirna angin peuting. Dipirig ku sora jangkrik pikeun si Masnan mah teu amek teu hanyelu. Da puguh geus boga taksiran ti anggalna, lantar Nyi Eha mah
moal betdaekeun ka Jalil. Hari Jalil bus ka imahna datang-datang teh goledag ngagoler dina kasur. Kanona culak cileuk neuteuk lalangit. Pikiran kumalayang cus-cos kanu teu pararubuh. Panas, amek, pusing. Sirah ngadadak lieur jajantung ratug, awakna asa bayeungyang. Ya dah deh, si janta kurang. Oh ya itu, awas ya ada gua noles di aing. Nah, naas teuing awak teh. Mani eueuh anu sakurueun kunaon aing teh bet pada nampi ku wae ku awewe aduh. Cek Jalil. Ngagarentes bari terus. Ngaguling ka kenca. Udi blag deui ka katuhu hese rek sare. Teu bisa tenang. Inget bae kana panghinaan tibah janta jeung he. Kacaturkeun isukna. Jalil teh jiga nu ngadadak gering. Najan geus nyaring oge teu kaluar ti kamar ngarengkol we bari disimut ku sarung belang. Inungna geus sabaraha kali ngageuingkeun, tapi Jalil teu daek kudan. Akhirna parat sapoe teu bijil ti kamar. Bijil-bijil teh sareupna. Itu ge dihayungkung sarung bari muyu. Inungna melangeun terus nanya ka Jalil bisi gering, tapi Jalil teu nemalan. Berbaluar balieur we. Tungtungna diantep sakarepna. Isukna kitu deui bae. Jalil teh nguluwut jiga anu bingung ulang jentul mikiran nasib. Nya dina poe katilu jebul teh si Masnan datang. Tak geuning maneh datang dan. Nah, mending ampang atuh. Jalil. Atoh nenyo sobatna datang teh. Malang tuh dah Kang. Istiru poe teu aya ngalantung. Kunaon Kang teh Kang? Cek si Masnan bari neuteuk ka Jalil. Barabat atuh Jalil teh cacarita. Ngabudalkeun isi hatena anu panas jeung kacida nyeri na ku bah janta. Pika teu daek dahar hese sare. Teu hayang incah teu hayang turun ti imah. Oh, mikirannya atuh lain lalaki ari kitu mah Kang. Kang, akalan sing nyanya ari bogoh mah Kang. Sok uing rek dibantuan lah. Masnan dari anak keur dina nyaritana. Kumaha atunan? Nyeun surat Kang. Sok. Ku uing urang anterkeun. Make jajampean we make pelet, make laon we. Jalil ngahul. Sumangetna nu geus areum ngaradak timual deui kasunut ku omongan si Masnan. Lila-lila nyeh seuri terus nyarita. Benerna euy. Keun euy. Ayeuna rek nyieun suratna, anterkeun ku manehnya. Nya, sok wae lah. Leos Jalil ka jero imah gutrut nulis sakarepna we nulisna oge. Dina surat ngabudalkeun isi hate yen miharep ka Nyi Eha. Ngajak hirup pabarengan ngawangun rumah tangga. Sanggeus rengse nulis surat song dibikeun ka si Masnan. Nan, ngikeun ayeuna jiga euy. Ulah dilila-lila atuh bisi bari manten atuh. Mun hasil ke maneh diburuhan ku dewek atuh. Lah, tong sok nguruskeun buruh da uing mah. Bebela teh lain ngarah buruhan Kang. Tapi bener-bener karunya ka Akang. Anu keur lara tunggara. Deudeuh teuing lalaki raheut hatena. Syukur. Jik ini atuh. Kencling si Masnan teh init. Ajuk juga imah bah janta. Dekat catur lilana di jalan urang kocapkeun bae geus tepi. Kasampak teh aya anu keur sasapu di buruan. Ojang lenjang buukna panjang make sinyal. Maka adalah kebenaran di luar ya. Yang deui pasti bapakna keur eueuh di imah. Bagus. Kebenaran imah ya. Cegaran tos hate si Masnan. Bari terus nyampeurkeun ka Nyi Eha. Barang geus deukeut. Punten. Mangga, geuning aya tamu. Tade ka saha? Nyi Eha nanya bari melo. Leungeunna nya kelan sapu nyere. Iya neng dipiwarang nyangakeun serat ku Kang Jalil. Bari song mikeun surat. Geus teu malapah gedang heula ku Nyi Eha di tampanan bari kerung. Surat di Kang Jalil. Jalil nu mana ieu teh? Anu goreng patut teh nya. Leuh, saur saha goreng patut neng. Sakitu kasepna. Nya ngan sakitu-kituna kasepna teh. Teu kurang teu leuwih. Masnan ngabelehe manehna oge ngarti. Tapi gancang nyarita. Engal we bukan neng. Aos lebetna. Nyi Eha nurut. Amplopna disoehkeun.
korehel suratna kertas sacewir geus kuleuh ting manggih di mana eta oge nyeha kerung bari ngilo surat nyeh seri leutik teu atoh teu reuwas biasa we cara sasari geus kitu melong ka si Masnan. Maneng? Antosan sakedapnya. Mangga si Masnan manibungah gek diuk dina golodog ari nyeha rurusuhan unggah ka imah. Nenyo galagat gitu, hati si Masnan jadi gede harpan. Panyangkan nyeha teh bogoheun, sarta narima kana kahayang Jalil da geuning teu nemongkeun sikep anu amek. Kalah surah seuri amis budi pikaresepeun. Masnan gede harpan. Tekung silila torojoan nyeha keluar deui bari mawa bungkusan mani rapi. Nyeh seuri bari melong ka si Masnan. Iya bungkusan sangakeun kanu ngirim serat tadinya. Amat ulah dibuka di jalan. Apa nali? Jung ayeuna kudu tepinya. Mangga Neng, mangga permios atuh. Geus nampanan bungkusan mah leos Masnan teh ini. Hatena mani bungangang samarukna hasil meureuh. Ari nyeha nyerengeh seuri bari jajab Masnan ku paneuteuh. Nyeha bari sisirian. Mitra kaum dangu gancangna carita si Masnan geus tepi ka imah Jalil. Kasampak teh Jalil keur ngabaheuhai dina kursi. Jigana teh geus teu sabar hayang geura tepung jeung Masnan. Da buktina barang jol Masnan datang meni curingha. Tepungan. Kumaha cenah? Okna kituna teh bari ngorejat. Hasil Kang. Ayeuna balasanana ye, sok buka ku Akang. Masnan ngasongkeun bungkusan ka Jalil. Aduh, nah ieu mah surat teh mani kandol atuh. Surat naonan? Ya lain surat beureun Kang, kado boa. Cek Masnan. Kan, urang buka atuh. Mitra kaum dangu, bae jeung Ratu Gajantung dibarengan kuting saredetna hate, leungeun Jalil rada ngaleper muka bungkusan teh. Anabreh teh lapisan. Kaca eunteng jeung surat ti manehna. Jalil ngahulang sajongjongan mah bari malong kana eunteng. Naon Kang? Kelonan. Nah ngirim eunteng si jurig teh. Naon hartina atuh? Aduh. Mitah ngeunteung eta mah Kang. Sarua jeung ngahina. Kumaha tuh? Masnan ngilu sedih. Manehna ge amek ka nyeha anu nyaluntang kurang ajar. Tapi katerang-terangan kitu. Ieu mah jelas ngahina atunan. Akang teh nitah ngeunteung jadi jelas. Anggap Akang teh goreng patut atuh. Kurang ajar kalah kabeuki wani ngahinana teh ka Akang atuh. Hiu. Belawer. Eunteng dibalangkeun kaburuan. Geuna kana batu rek kacana peupeus. Teulingna mancaura awur-awuran. Jalil ngahegak bakat ku amek beungeutna nu goreng patut teh beuki pikasieun. Panona malotot. Sabar Kang lah. Lain sabaraneun oge mah. Nan, podaraneun atuh. Kang, punya geus daun kelor Kang. Lega keneh Kang, loba awewe nu hade-hatena. Loba mojang anu teu mandang rupa jeung kakayaan. Watek jeung sifat jelema teu sarua Kang. Tapi rupa-rupa heuh jiga patut gambar. Eta mah si eha we nu kitu patut teh. Anu sejen mah balageur Kang, bager. Cek si Masnan ngalalemu hate Jalil. Lain si eha wongkul. Dewek geus sabaraha kali dihina ku awewe euy. Geus loba deuleu. Anu nganyeri ka dewek. Si Ijot, si Tio, si Utri, si Acin, si Jino, kabeh ngahina ka dewek atuh. Malah aya anu tau moal nyebutkeun si Cakung Ka dewek atuh. Ceuk Jalil bari ngakidir nafsu. Geus teu katahan meureun. Blek diuk setengah mebeutkeun maneh. Terus kakerot. Masnan teu ngomong deui manehna miru ngarasakeun kana kasedih sobat. Manehna oge nyaksian. Memangnya loba anu nganyeri ka Jalil teh. Ngan saknyana lain nampik dumeh Jalil goreng patut. Anu teh dipikaresep ku balarea teh. Jalil teh luhur tincak, sombong jeung resep ngadu. Ditambah deui ku curali. Sok daek pulang paling. Pokona mah eueuh araheunana. Da cacak mun hade lampah mah najan goreng patut ge bakal loba anu resep.
Jalil ngahuleng. Manehna muter uteuk neangan akal kumaha carana sangkan bisa males ka nyeri ka awewe anu geus ngahina ka manehna. Tapi hese, komo keur panas hate mah kalah namahan pusing. Kurang ajar atuh setan deh. Anakna sarua jeung bapana ngahina ka aing teu eulem atuh. Mas Nan, cik euy, bantuan mikir atuh saha kira-kira nu daekeun ka dewek atuh. Kudu dewek teh geus hayang kawin. Nyawa inung geus naeh wae hayang nimang incu cenah. Isi tereh paeh atuh. Anak Mang Lebe geus dijajal Kang. Nu dosa. Geus lain eta mah anak dulurna atuh nu dosa mah. Urang Cijoho eta anu bukna galingring anu hideung santen. Oh seurina teh manis teh geuning. Nu sorana jiga Cangehgar atuh. Wah, akang mah. Gimana aya jelema sorana kawas Cangehgar? Sok kitu ari taeun teh akang mah. Ulah sok payak-poyok Kang, pan geus puguh dipoyok teh matak nyeri hate lin. Cek si Masnan bari nyereng. Jalil ngahuleng bari kerung. Manehna nginget-nginget anak Mang Lebe anu bieu dicaritakeun ku Masna. Ras inget bener Mang Lebe teh boga anak awewe 4. Nu cikal geus laki rabi, nu kadua geus papacangan, nu katilu halagasan. Ari nu kaopat mah leutik keneh. Hehehe, jika nama cocok nan. Heueuh. Asa marenah kadinya mah euy. Coba we kumaneh pikir nan. Turunan mamaku hormat ngadahup jeung putra Lebe. Lah asa marenah nya euy. Holub cupu. Nya euy, cocok pisan atuh. Jalil berag deui ngadadak paromana marah mai. Sorot panon cahayaan lir langit anu anggeub ngadadak bengras. Tuh, mata ge ulah waka susah Kang. Dalam keneh awewe mah. Ayo, urang ulin ayeuna. Sugan we nyanggut. Dangdan deui Kang nu gini, sarta kade ulah poho. Jampe-jampe asihan jang jawokan. Atawa naon we lah. Wajang ti ayeuna ngarahasil. Bener pisanan. Bagus. Kayak daguan heula atuh. Mitra kaum dangu Leut sawatara waktu eta dua sobat teh geus laleumpang deui di jalan satapak. Ayeuna mah ngajugjug ka imah Mang Lebe. Teu nungguan peuting da hayang guragiru tepung. Pokona mah hayang jonghok we heula. Urusan itu ieuna mah engke we paneuri. Fungsi lila geus anyog ka imah Mang Lebe terus si Masnan teh dititah ngintip heula aya eueuh. Barang geus sidik aya di imah, tuluy duanana muru tepas. Tapi di dieu ge Jalil teh meunang ka nyeri deui bae. Najan ngomongna teu kasar jeung teu garihal oge, eusina mah sarua bae jeung Mbah Janta. Niat Jalil teh ditolak, saeutik oge teu dibere harepan. Gue Jalil teh sedih, terus baralik jeung si Masnan bari mawa raheut dina hatena. Ngejul deui wae nan. Sarua wae euy. Nya bener ya. Dewek teh keur apes atuh. Is lain apes, can untung Kang. Heeh. Sarua wae jeung gejol atuh. Reureukkeun heula Kang. Ulah kita sarupateun. Awewe mah teu bisa disarentak. Kudu diapai-apai, kudu diwanohan heula. Masna. Nyawanan sia. Awas geus boga kabogoh wae atuh. Maneh sorangan jomblo deuleu. Sarua jeung dewek atuh. Ulah salah. Saniat uing mah Kang can. Pamamatahan ka dewek. Gandeng atuh. Masnan jempe wanieun deui ngomong. Barang tepi kapengkolan duanana papisah heula. Masnan balik ka imahna, Jalil muru ka indungna. Rek laporan, yen manehna gagal deui bae. Hatena panas jeung kacaturkeun sorena. Irawanci tunggang gunung Jalil diuk dina kursi bari ngalamun. Pikiran kumalayang kamana mendi hate teu waleh pating hareab panas. Malah akhirna mah jadi heureut pangharpan. Make jeung aya pikir rek mergasa kanu geus nampi ka manehna. Tapi barang dipikir deui asa moal aya gunana. Keur kitu jol indungna nu katelah maurwi nyampeurkeun gek diuk. Laku ari geus ulang jantul teh Jalil. Kunaon atuh maneh teh? Mah kawasan teu ngerti wae atuh. Kuring teh sedih mah ditambah ku panas hate.
biar aku mah teu nyaho atuh boga anak nyeri ku batur atuh. Nah saha aku mah bani hanya nyari ka maneh teh saha. Mani balagug teuing. Mani teu boga cedoknya. Saha maneh teh panturunan mamaku deuleu. Nah atuh eueuh. Malah pada ngajabian atuh. Mun mamaku hormatna aya keneh mah. Ya pantes we pada ngajenan oge. Ieu mah kali dongengna wungkul. Naon atuh. Mak Urwi ngahuleng. Hatena rada kaduruk ngadenge omongan anakna gitu teh. Paingan Jalil kacida somongna jeung sok agul ku payung butut da geuning warahan Inung. Sabot Mak Urwi ngahuleng, Ari uing kasep atawa henteu atuh. Obat Gusti. Nah, makanya nanya gitu. Nya kasep, deuleu kasep. Piraku kudu disebut geulis onanan. Pananeh teh lalaki, Jalil lalaki. Heeh, ari lalaki teh mah biasa aya anu kurang atuh. Yeuh, manusia mah eueuh anu leuwih kabeh ge kurang wae. Contohna atuh, Aya anu beunghar kurang sehat. Nu sehat sehat naon kurangna atuh. aya nu sehat kurang duit mah, kurang kesenanganana, kurang harta banana, kurang pokona mah jelema teh loba kakurang we. Eueuh anu leuwih kabeh oge eueuh. Nah aya anu kurang ajar sagala. Heeh. Lah janta anu kurang ajar mah atuh. Nya heueuh, mata ulah leutik hate sia ieu. Maneh teh kasep gandang gagah beunghar deui. Jaba turunan menak. Tapi nah nasib uing kieu wae atuh mah. Moal awewe anu dipikahayang kalah kasarieun atuh. Malah loba nu ngahina. Tuh si Eha mah make ngirim enteung sagala rupa atuh. Ka uing teh nitah ngaca, artina nganggap goreng patut, awas beungeut buta rautanyeun cenah. Hah? Saha nu ngomong kitu teh? Saha? Si Eha atuh Si Eha anak si Odo? lain atuh eta mah lamun keneh budak satapak ieu mah anak banar muning, anak bah janta atuh. Oh, anak si Janta. Wah, si eta teh kurang deui. Kurang naon teh ari si janta teh mah. Nya heueuh. Kurang ajar teh deuleu. Lamokeun juri nu kitu mah. Nah, abet ngahina teuing ka anak mah. Mun mah ngora keneh mah dipelet pasti kejul teh. Kutang mah boga pelet atuh. Maneh mah moal nyaho deuleu. Yeuh, bapa maneh oge baheula teh basa direremokeun ku kolotna. Ka mah teh ngahinana teh luar biasa. Tapi ka nyebutkeun jiga ceng-cerengan kaduruk ka mah teh. Tapi mah teu leutik hate, teu eleh geleng, dipelet ku mah teh. Tapi ka nya mah bari nongeng. Harita datang, harita ngajak halebe. Tuh, eta teh tapak pelet. Lorojol we maneh. Mak Urwi beuki aksi papeta dari anak. Nyai hate Jalil caang deui asa seger ngadenge Inungna boga pelet mah. Diukna ngised ngadeuketan ka Inungna. Mah, nyaan mah boga pelet atuh. Wariskeun ka uing. Sabab uing oge nasib teh teu beda jeung mah bareto atuh. Pan ku bah janta mah disebutna oge mending begang uing teh. Biar aku mah teu nyeri. Yeuh si Jalil anu sakieu gadahna disaruakeun jeung muning atuh. Malah pamhal keneh muning basana oge cik narek ngeunah boga anak dihina kitu atuh. Sok peret-peret uing teh mah kabeh mojang nu aya di lemur dungus. Ku uing arek diperet. Auman atuh. Jalil, tah heueuh kudu kitu ari jadi lalaki yeuh. Ulah kumeok memeh dipacok, ulah mapo memeh nanggung, ulah seungah samemeh ngalengkah. Naon-naon oge ye kudu pait heula, deuleu kudu pait heula. Ibarat hayang salak, kudu daek heula kacugak. Ibarat hayang nangka, kudu daek kana geutah. Ibarat hayang dahar kejo, kudu daek heula nyangu, daek usaha. Tah ieu oge kitu. Ulah hayang ngeunah, kudu daek ikhtiar heula yeuh. Halus pisan ari boga karep kitu mah yeuh. Heeh atuh, tapi geuwat bejakeun atuh. Mana peletna? Ku uing mah salamur rek dipelet kabeh atuh. Ih, sarakah teuing ngaranna ari kitu mah yeuh. Kumaha mun jelema salamur bogoheun kabeh? Kumaha ngawinna deuleu? Maneh bakal kawalahan. Bae, cenah mah bari nongeng. Pan geus nongeng mah bakari atuh kali kieu. Ih, ai naon-naon teh. Malang kami mah yeuh, bisi maneh anu nongeng. Mama. Geuwat. Mana peletna atuh? Mak Urwi ungut-ungutan. Memeh ngomong neuteuk heula ka anak. Geus rada lila, ok ngomong leuleuy, tapi daria. Jalil, dengekeun ku maneh. Mak mah teu boga pelet, da teu butuh.
tapi ulah eleh ku sakitu jeung ulah rek leutik hate jig ini ka Pasir Logor kan itu didinya teh aya keneh aki maneh nu katelana aki Kasam tah aki maneh jago pelet mah ye sagala ge aya didinya mah aya tong sieun Ari nuju kaki dua nuduhkeun ka Pasir Logor. Wah, nyaan eta teh nga. ih tirak nu kolot ngabobodo ka anakna ye mak ge nyeri ngadenge hidup di kitu-kitu ku batur teh ieu piraku rek kicingeun jig geura ini isuk hade pageto hade ayeuna ge alus pisan teu kudu mamawa batur ulah mamawa si Masnan mending oge sorangan we ngarah jongjon Long atuh hate Jalil teh ngemplong bunga anu taya papadan. Pangharapan bijil deui lantaran asa manggih jalan anu ngabulungbung. Puguh manehna teh geus lila aya ngabogaan ilmu pikeun meruhkeun sakabeh musuhna, pikeun nalukeun sakabeh wanoja anu geus nganyerikeun ka dirina. Nah, boro-boro perang atuh ajan penting oge uing marek init. Tapi uing hayang nyaho heula. Saha aki Kasam teh? Ai, make nanyakeun saha ieu eta teh aki maneh keneh kan lain aki tegas da aki tegas maneh mah geus maot aki Kasam teh adina aki maneh tapi tong sieun sabab emak diroroku aki Kasam malah basa emak kawin jeung bapa maneh oge ieu nu ngurus teh aki Kasam jadi ka maneh teh moal asa-asa nganggap incu pituin Sip atuh. Jalil ngacungkeun jempol. nya jig ini ayeuna Mitra kaum dangu jadi engkekeun deui harita keneh Jalil teh gesat-gesut dangdan. Teu lila oge geus saged. Indungna nyerengeh seuri atoh nenyo anakna udang deui sumangetna. Sabab kaluman nenyo anakna nguluwut wae. ah kitu ari lalaki jig ku mah didoakeun pisan Payah anak uing ditinggalkeun heula atuh mah. nya jig sing hasil bejakeun ka aki maneh sarta kudu terang-terangan ulah aya hal anu disumput sarinungkeun Bae atuh mah. Bra Jalil niang ngajugjug ka Pasir Logor. Hatena pinuhku pangharepan. Ari indungna ngajanteng di lawang, neuteup anakna nu ngareos ini trek nepungan nu jadi akina. Kebak lampahna Jalil, manehna leumpang sorangan ngajugjug ka Pasir Logor. Maksudna rek menta tulung ka akina. Nu katelah aki Kasam teh. Di jalana teu sumpang-simpang estu husu sabab hayang gura-giru tepi kanu dijugjug. Tapi da puguh jauh di perjalanan teh rek eureun heula diuk dina jukut bari mencetan bitis. Angin leutik ngahiliwir nebak radang daunan, manuk lecet di sarada. Estu matak betah jeung matak waas. Ari Jalil teu bisa ngararasakeun enahna alam. Lantaran alam pikiran anak keruwet, pusing mikiran nasib anu dihina wae ku para mojang. Rata-rata terang-terangan nolak, nampik sakajodogan. Awas ya. Engke mah moal aya anu bisa nolak kana kahayang aing atuh. Rasakeun kumaraneh mun nolak dipodaran ku aing mah. Dikira aing eueuh ka bisa. Pek sia raguan sing tenang. Engke mah kawe oge moal burung nyembah bari nonggeng. Terus nonggeng mangareunah ka didikilkeun. Bakal galut minta dikawin atuh. Sok nonggeng atuh. cek Jalil Ngomong sorangan bari keker. Dina sawangan kacipta ka imahna loba awewe nu datang bari rawah riwih ceurik menta dikawin. Geus nekat moal rek dilayanan. Sina karasaeun nyerina anu ditampi. Nyeh Jalil teh seuri sorangan jiga anu gelo anyar. Geus leureut tina kacape braleumpang deui, mending ngagedik teu nolih kana kacape. Kesangna geus ngucur napas nangahegak. Jalan anu disorang nanyak mudun, suku mani canggel asa lungse. Nya akhirna jog-anjog kanu dijugjug horeng Pasir Logor teh jauh. Di dinyangan aya sababaraha imah. Kababakan ari aki Kasam imahna mencal. Kaiuhan ku tangkal caringin anu ngeyupuk rada hieung geuman mani caneong. Jalil bungah lantaran ti kajauhan oge, aki geus katembong aya keur sasapu di buruan. Kaciri geus rada bongkok, da nangtungna henteu ajeg. Aki atuh. Cek Jalil. Barang gok oge gegerowan ka aki. Atuh rek aki Kasam teh eureun sasapuna ngareret ka Jalil nu kakara jebul. Nyeh aki Kasam teh seuri, lung sapu nyere teh dialungkeun terus nyampeurkeun ka Senah nu kakara datang. ya aja teh aya naon datang ka dieu Aki ieu teh uing atuh. Jalil teh apan incu aki pan uing teh anak mauri jalemur dongus atuh. oh aki oge rada ingat ieu teh incu aki heuh ya yang Jalil rek naon Jalil rek lila dieu Kasalaman heula atuh ki.
ieu uing incu aki nyangakeun sembah pangabatos atuh. Cek Jalil bari terus ngarawu leungeun Aki Kasam salaman tapi kasar jeung rusuh. Ya make jeung dicium sagala bau lehon jadi. Aki mah nya henteu atuh. Da uing mah geus teu lehoan. Syukur nya maju ka jolo reureum heula aki rek nganggeuskeun sasapu ieu kalakai caringin mending ngayang teu kaul bersih duda loba deui. Bari nunjuk kana hanca pagawe. Atuh da aki mah nyeun imah teh bet hanapeun tangka caringin atuh. Jadi we buruanana bala ku caringin. Yang ulah bala mah tangka caringin tuar. Keun uing ge daek nuarna atuh. Ish, salah gede nuar tangkalakai teu bubuguh mah ye kuduna ge melak lain bet ngaruksak. Tangkalan ge gede gunana ye. Loba mangpaatna. Kade ulah sok lusuh nuar. Mata ngaruksak ge jade. Soal bala ku kalakai mah gampang. Beunang ku disapukeun. Jiga ka jauh heula. He aki rek sasapu heula ye. Mun uing teu capek mah dibantuan ki. Kita kudu. Jadi bantu mah isukan we. Jiga ka itu. Jalil nurut kalacat mancat kana golodog gek diuk dina Bang Baru ngadaweung bari ngareureuhkeun ka cape. Anuna melong ka Aki Kasam anu geus ngosrek deui sasapu. Hidiwir aya angin leutik tarasa tiis kana awak, asa nikmat matak seger. Anu krecet tina tangkal caringin mani teu aya repeh. Puguh we matak betah dumanina. Ari ret kaburuan mani lalening hawana seger pi kabetaheun. Ya bener api ki aki teh. Cinta kebersihan si aki mah dicontohin je. Cek Jalil bari nitenan kasabuderin imah Aki Kasam anu bararsi. Tatangkalan loba buah bapang raweuy. Gedang keur ngeujeukna leubeut. Areuy huy manis ngaguyur. Tangkal hiris karek kembangan. Tangkal cau ngeuning ngajajar. Malah aya nu geus kolot cauna. Kitu deui aya nu karek morojol jantung. Tekung silila jol Aki Kasam katepas jika nama sasapuna geus rengse nyeh seuri paromana marah mai. Atoh jika teh kadatangan incu ti lembur. Ulah dina Bang Barung diuk teh matak nongtot jodoh. Cik Aki Kasam bari melong ka Jalil. Nya puguh Jalil teh asa kasiniran. Puguh heueuh manehna mah nongtot jodoh, malah teu nongtot-nongtot acan dalebeng teu aya nongol. Buahnya ki. Da uing macan aya wae pijodoheun teh. Boro-boro nongtot teh ngelol-ngelol acan atuh. Nah, matak tong sok diuk di Bang Barung ngahalangan jalan ongkoh hiling pindah. Akhirnya kaliwat. Yung Jalil cangka terus ka jero gek diuk dina kursi hoe anu geus leucir. Barang didiukan ngarekot disada da geus rada reyon. Kawan tu geus kahot pisan. Gek Aki Kasam ge diuk ku siwal ngabijilkeun dompet bako jeung padudan tina saku kampretna. Emeh ngobrol teh ngadedetan heula sungut padudan. Yang saha di dieu teh? Jika diisen mani eueuh batur atuh. Panji bae oge aki masorangan. Sabab nini mah nya geus maot. Pantes we ti isieun oge sabab incu jarau. Anyak arangang pamajikan geus teu aya. Tembalna cekes ngahurungkeun paneke. Terus nyanget padudan peledug haseup ngamulak ka luhur. Kaameu meuli bau nengmong. Cager. Pohara mitra. Hanya ka kabujang nengmong. Dinten ayeuna dinten anu kadua urang cekakeun leuwih ka dieu. Hapunten timang barna nu manglongengkeunana dongeng anu judulna Dedemit Curug Sanghyang karangan Ki Deksa. Insyaallah enjing tepang damu deui. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.